أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Itu kan penyakit terus gitu karena ada penyakit. Dunia penyakit. Nah, itu di urusan ya. Nu batak ngurusan awak mah babari. Ketika orang muriang, puyang, bodrek, teu mempan, itu prokol, teu mempan keneh bae. Naon kata? Dagorin. Leng-lengannya nangis. Bisa kan orang? Nah, geus beres. Masih kena-kena kan ka mantri. Mantri can mampu kan orang ke dokter. Dokter can mampu kena opnam. Orang di opnam. Dokter ieu kurang hebat rumah sakit pindah orang ka Cipto. Cipto kurang hebat Singapura. Oh. Singapura masih kena kurang kena bae Jerman. Ya Allah, eta orang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak kurang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali orang datang ke Ustaz Insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya, Pak, penyakit batin saya, Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter. Jadi saya ke dokter sini. Wah, ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi, itu jemput ke pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang Datang ke dokter, ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ye dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh. Kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh. bawa ke dokter. Ka mana dokterna ka mana? Sakumaha kamari bahwa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam kita dakwah ke negeri Palestina. Kaum titah diringkit. Ketika datang di jurang tih, di gurun tih, Nu kaayaan rendah. didinya cicing, ternyata perbekalan Teh geus eueuh. timbul dahaga, timbul lapar, panas anu pohar. Unjukkanlah ke Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Kangjeng Nabi Musa dititah ngaatraksikeun naon ngaranna tungkedna nu jadi mukjizat terhadap Kangjeng Nabi Musa. Ketika kaum ngarasa dahaga, menta jang minum, Kangjeng Nabi Musa langsung ku Gusti Allah titah nakolkeun tungked kana batu. Begitu ditakolkeun kala luar cai sesuai jeung letah masing-masing 12 pantai. ketika panas, Allah ngutus mega awan sehingga tiis, aduh luar biasa. Zallalna alaihimul ghabab. bebeja lapar, Allah mere buah manna wassalwa. Ya Allah ya Rabbi. Jang nginum jeung jang mandi aya. Cuaca sakitu tiis kalantaran dipayungan ku awan. Dahar dibere ku Gusti Allah.
hati-hati ieu nikmat kudu dipakai ibadah ka Gusti Allah, bersyukur ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Musa ku Gusti Allah kita berangkat beserta kaum. Ka mana? Ariha ayeuna Jericho. Tinggal sababaraha kilometer deket titih Yordania. Berangkat terus ngaler perbatasan antara Yordan jeung Israel. Lengkah ka ditu terus bakal datang ka Ariha Baitul Maqdis nampak. Masya Allah. Cek Gusti Allah Musa, berangkatlah maneh beserta kaum ke Ariha, ke Jericho. Cuman make syarat. Nomor kahiji kudu maca istighfar, ulah eureun-eureun. Ngarasa diri loba dosa, minta hampura ka Gusti Allah. Tina seluruh dosa-dosa baik nu gede maupun leutik Penta ka Gusti Allah hampura hiji. Nomor kedua, maneh asup ka negeri Jericho dengan tunduk abeh katingali kos jelema nu bener-bener berdosa, yakni kadeuleu kos jelema anu DP-DP tawadu. Sanggesa datang ke ditu dipersilahkan untuk menikmati keayaan negeri eta. Didinya anjeun Musa bakal ningali kasuburan-kasuburan daerah eta. Naon bae didinya jadi, jeung naon bae didinya bakal buahan. Ulah kaget Musa didinya lamun aya cau berbagai cau. Tina cau nu leutik, cau emas, cau kepok datang ke cau nu gede bakal aya di dinya. Samangka ti mimiti samangka nu beuleud nu lonjong nu gede aya di dinya. Waluh bakal aya, waluh leutik waluh gede aya di dinya. Paria ti mimiti paria buleud datang ka paria panjang, datang ka nu sok di batuan panjang, paria koral. Aya kabeh di dinya. Cabe keriting, cabe panjang, cabe beureum hejo kabeh aya. Bawang ti mimiti bawang kitu Tegal. Nyawon ka Tegal. Brebes didinya jeung endog-endogna aya. Woi, datang ke bawang kitu Indian bulede aya kabeh. Wortel cara di Cipanas Bandung Parahyangan araya kabeh ka dinya. Wah, sagala rupa aya. Ulah kaget Musa. Begitu datang kadinya, silahkan nikmati halal. Bejakeun ku Kangjeng Nabi Musa, wahai kaum, Allah geus meresen. Urang titah berangkat dalam rangka dakwah ke Yerusalem, tepatna di daerah Baitul Maqdis. Nu ku urang titah disinggahi adalah Ariha Jericho. Didinya tempat anu subur segala rupaya, cai singkolocor palawija anu sakitu luar biasa lobana. Kulantaran cai singkolocor bakal loba cai di harandap anu ngendak anu lempang. Eta nu ngaran lauk ambalaya, pasti asal aya cai aya lauk, ada air ada ikan, ada gula ada semut, ada wanita ada laki-laki, aya nu bener aya nu teu bener. Wah ngarembet. Siap, cuman syarat hiji asupna kudu tunduk. Nomor kedua kudu ulah eureun-eureun maca istighfar ka Gusti Allah. Allah bakal ngahampura. Sakit. Siap? Siap atuh ai di itu subur mah. Orenganan lain kuari bae. Neuleuh hejo-hejo teh. Embe neuleuh hejo. Wani mapal. Jelema manggih nu hejo pohara jasa.
sakitu keur andiupna di masjid barang di panggung aya Golkar hejo pasti ditinggalkeun imam anu kudu ngimaman asar di panggung eta garana neuleuh hejo lemok eta nu hejo eta kos karena itu pohara nah siap masyarakat teh berangkat begitu titah istighfar henteu pohonya teh salantaran dibere nikmat anu pohara awan terus niungan cai singkolocor ditih geus sakitu poharana dahareun loba teu pernah kalaparan teu pernah kapanasan teu pernah kadahagaan malah mah Kangjeng Nabi Musa nyaritakeun di ditu mah leuwih subur nu pohara nu kadeuleu teh hanya kalazatan nu babalik nangan ka awak doang an aya istighfar mah qalbu poho ka Gusti Allah Masya Allah nu mantap kejadian ieu dilestarikeun wadkur ingat anjeun Muhammad idh qila lahum ketika diomongkeun ka Bani Israil Kanjeng Nabi Musa sebagai pemimpinna bejakeun Musa uskunu hadhil qaryah caricing maraneh kabeh di kampung yakni Baitul Muqaddas datang ka dinya lantaran subur wa kulu minha silakan dalahar halal naon bae nu aya haitsu syitum di mana bae maneh kersa maneh hayang maneh henteu mangga bae wakulu cobaan ngomong aranjeun kabeh hiqqatun ay amruna hiqqatun mas'alatuna hiqqatun yakni anta hiqqa anna khotoyana kami mah eueuh deui ngan sakadar menta dihampura kesalahan kami hiqqatun sok baca istighfar astagfirullahalazim sambil berangkat masuk negeri eta tawadu ka Gusti Allah sambil istighfar mangga engke ku kaula cek Gusti Allah naghfir lakum khotoyakum bakal dihampura kasalahan aranjeun kabeh ulah-ulah anu leutik nu gede dihampura ku kaula asal seperti eta lamun geus dihampura maneh aya dina ihsan bagus ihsan makin loba makin istimewa makin loba makin bagus makin loba makin bagus kayak ku kaula ditambah-tambah sanazidul muhsinin bakal ditambahan ku kaula kebagusan sok laksanakeun berangkatlah Kanjeng Nabi Musa beserta kaum ieu teh supaya diinget ku Kanjeng Nabi urang maksudna urang sebagai pengikutna sebagai umat Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad ketika urang dibere nikmat bakal kumaha kamari ieu mah getol jasa ngaji kercan boga motor barang bogang motor saminggu ngaji saminggu henteu saminggu ngaji saminggu henteu motor teh lain pake syukuran kercan boga mobil mah getol ngaji barang boga mobil boh teu kaburu ngaji mobil berarti jadi siksa kamari ieu keur pas-pasan mah ongkos teh daek ngaji daek salat barang amboh duit ieu jutaan kuari geus poho ka ngaji poho ka salat kamari mah teu hayang ganti HP nu jadul ge terus wah kuari mah lamun teu bisa WhatsApp teu bisa jadah pohara ieu masyaallah pengaruh duit pengaruh ngajauhan ka Gusti Allah ya Allah ya kamari mah hirup teh saaya-aya bae jeung pamajikan teh begitu romantis eger hirup saaya-aya boho barang boga duit pamajikanna mulai rada tinggalkeun horenganan nyana geus bobogohan deui jeung urang bojong ieu kan mau bencana ya Allah tuh kan luman takwal kurraling anjeun Muhammad ingat anjeun Muhammad
izqilahum waktuna diucapkan ka Bani Israil uskunu hadhil qaryah sok geura asup cara ricing maraneh di kampung ari hayana Baitul Muqaddas kaayaan kampung nu sakitu suburna bubuahan tatanen jeung sajabana wa kulumin haitsu syitum sok geura dalahar ku anjeun kabeh di mana bae anjeun hayang wa qulu hitatun jeung ucapan anjeun ulah eureun-eureun hitatun yakni minta dihampura tina sakabeh dosa wadkhulul bab asup maneh kana lawang kampung begitu memasuki sujada dongkok nagfir lakum kaula bakal ngahampura cek Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh khotoyakum karena dosa-dosa aranjeun kabeh boron uletik nu bedek kabeh dihampura ku kaula lamun bade geus dihampura berarti geus bagus kabagusan moal diantep sakitu sanazidul muslimin bakal ditambah-tambah kahadeanana Masya Allah. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawla. Kumaha kajadianana? Ternyata manusia makos kitu sakitu dipimpin ku Nabi. Fabaddala alladziina zalamu ngagantikeun jelema-jelema nu zalim di golongan-golongan Bani Israil qaulan kana ucapan ghairal ladzi qila lahum nu teu dititah kamaranehana dititahna mangucapkeun teh hitatun teh sarua jeung mentah hampura minta dibicen dosa hitatun titah ngomong eta begitu asup ka negeri ariha bari kayaan dongko bari ngomong hitatun bahasa hitatun teh hartina eueuh deui kahayang kami urusan kami pamenta kami mah iwati menta hampura dipicen dosa tina sakabeh dosa titah maca hitatun diganti ku nyana habbatun dek nanaonan coba diganti ku habbatun sisikian aya oyong asikian aya waluh asikian endahan diganti kos kitu tah nyana mah tah barang sisikian kabeh ge aya buah asikian aya awewe asikian maka dijadinya orang Bani Israil mah bloon aja cak awewe geus lalaki ge asikian kami onam hiji sia mah dua ente teman tekadinya sepajar bebeneran bes ya mah abatul bisyarati Masya Allah karim diganti ku jada dititah baca hitatun ku Gusti Allah diganti habbatun eta beda saeutik hitatun habbatun urusana hitatun mah menta hampura ai habbatun mah dunia sisikian makan dunia ngaran. Jadi tetap baik titah urusan anak istighfar tetap nama dunia baik. Titah ka Allah atuh heula ieu salat tetap baik dunia. Sakilang daek ge salat hatena dunia. Kumaha supaya teh? Itu eureun dunia nekira urang ninggalkeun dunia. Kita atuh eureun tah ninggalkeun dunia semet keur salat beheulangan teu bisa urang teh dunia bae. Masya Allah kababawa eta ka salat dunia. Urang usaha naon bae kabawa ka jero salat, tani kabawa ka jero salat. Urang jadi guru kabawa ka jero salat. Urang jadi politikus kabawa ka salat. Urang dagang karung goni aya bae. Ayo bae sagala rupa aya bae. Masya Allah ditinggalkeun anak ieu teh kumaha coba ieu teh kumaha nu ditinggalkeun ke salat kayak komo di luar salat tah ieu urang geus hampir nyarupaan ka Yahudi tita istighfar hitatun nyuhunkeun hampura Gusti dosa abdi
dosa anu letik dosa anu gede hampura Gusti ya kanikmatan-kanikmatan anu dipasihan ku Gusti ka abdi teh Gusti hese syukuran anak abdi teh ku teu syukuran teh berarti kan dosa hampura dosa-dosa abdi Gusti tina mahiwal ka Gusti tina teu nurut ka Gusti tina maksiat ka Gusti hampura Gusti kita maca eta hitatun ketika berangkat masuk bari tunggul hitatun diganti ku nyana habatun dunia malah titah tungkul teh endahan ngeson nah naon anu tuh ngesot jana fabaddala alladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum titah maca hitatun hambatun titah wadkhulul baba sujada tungkul ngarengkuh endahan ngesod nya make birit esod make birit naona cak Kanjeng Nabi Musa dulur ulah habatun hitotun nomor kaduana tungkul kita ongkos anu ruku lah kos turuku gitu dong kok ulah ngesod ulah tetep ka bimandeg habatun bari ngesod habatun Kanjeng Nabi Musa geges-gedeg bae wara rese amat sih kau barang datang ka ditu teh atuh asup da geges teu mentah hampura asup da geges teu DP nu di dieu teh kemewahan dunia kaayaan kasuburan ningkat pikiran teh lamun kamari mangan sakitu ditih ieu mah luar biasa geus dibejaan ku Kangjeng Nabi Musa segala rupa aya palawija mimiti buah-buahan araraya kemudian kitu sayur mayur araraya jeung sajabada araraya anu dibayangkeun ku nyana kasuburan nu babalikna jang ka awak doang urang geus ada ieu awas ketika urang dibere dahareun inuman eta ngan babalikna ka awak doang haju gendut ngising ka empang nu untung mah jumbo tahu jumbo kan untung tuh coba ayo iya pagawean roh na mana kolbu na mana mentek diatur di ali torikoh mah di torikoh mah ulah terlalu ngurusan awak coba ngurusan ruh bae ai urang di syariat makan urusan ngan sakadar zahir bae ieu kolbu mah teu pati diurusan mentak lamun jelema teu ngurusan kolbu tidak terkecuali kiai tinggal kiai makin hayang di kiai lamun geus hayang di kiai lamun teu dihormat nya nama manyun bae teu dicium beleungeunna teu dicium tangan nya nama geus dicirian teh si eta tilok cium tangan ka aing awas ku aing sia dicirian ku nya nama teh eta kiai goreng hate eta nu kos kitu emang ge kabehan ge osok si goreng hate mah ayo mencet embe kula ge osok goreng hate diiris-iris digoreng hate embe eta mah tuh lamun urang teu ngurusan kolbu ketika urang jadi lurah takabur ketika orang jadi DPR takabur ketika orang jadi bupati takabur ketika orang jadi gubernur super takabur ketika orang jadi menteri super takabur ketika orang jadi presiden XXXL jadi takaburna XXL pohara eta naon teu ngurusan kolbu ulah kajian tama geus parantina nu sugih dagang nu sugih usaha nu tani pejabat takabur parantina kiai makan lain paranti takabur tapi kulantaran teu ngurusan batin sarua bae hai ka aing sia teu nanya pan aing kiai teu nanya sia ngaji ka mana mah haji kos tukang lauk bae kiai lamun disebut kiai karakter isuk mamanya naik atuh setik eta kan penyakit eta geus kitu garana penyakit dunia penyakit nah ieu teh diurusan ye nu batak ngurusan awak mah babari ketika orang muriang puyang bodrek teu mempan itu prokol teu mempan keneh bae naon kata dagorin
leng-lengannya nangis. Bisa kan orang? Nah, geus beres. Masih kene-kene kan ka mantri. Mantri can mampu kan orang ke dokter. Dokter can mampu kene we opnam. Urang dia opnam. Dokter ieu kurang hebat rumah sakit kita pindah urang ka Cipto. Cipto kurang hebat Singapura. Oh. Singapura masih kene kurang kene bae Jerman. Ya Allah, eta urang urusan awak mah berani kos gitu. Ketika penyakitan awak kurang teh hasud, kunaon teu pernah dibawa ke dokter. Hasud teu pernah dibawa ke dokter. Coba sekali-sekali orang datang ke usaha insani. Siapa nama? Saya Pendi. Oh iya. Keluhannya apa? Saya hasud, Pak. Hasud. Iya Pak, penyakit batin saya Pak. Katanya kata Kiai Uci suruh ke dokter. Jadi saya ke dokter sini. Wah, ini mah harus dibawa ke Grogol nih. Ya lagi itu jemput ke pengurus-pengurus dirinya. Sus, rantai bawa sini. Ada nama Pendi nih. Itu pernah orang Datang ke dokter ya aya hasudan aya naon. Ria ieu teu pernah ieu. Dibawa ke dokter kunaon si hayang kalem bae ku makhluk. Kunaon si sirik pidik aya bae di jero hate teh. Kunaon si hubud dunia aya bae di jero hate teh. bawa ke dokter. Kamana dokter? Nah kamana? Ya ke kiai. Datar orang ke kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nurutkeun cek Ki Uci aing lah. Datang ke kiai lah. Ceng, abah di mana ceng? Aya di jero. Abah kerawan abah. Nonton TV. Puyeng nyana aing rek berobat, orangnya aja gering. Wah, teu beres si kiai. Itu ya. Bebeja nyana, bah ya tamu diharap tamu. Sah gitu. Oh, si Pendi jeung teman. Kadek. Kunaon? Mama keur neuleuh bola ieu huyung babarengan. Jarakan neuleuh mah neuleuh bae tapi hate mah nyelemet bae si kiai kok goblok-goblok deui. Nah neuleuh main bola, aju nyahoan nyana deui. Wah, teu beres ieu lah. Berarti lain kiai obat, lain tukang obatan, obataneun teh mah kos kitu. Pindah deui aing. Ayo aing boga kreditan ieu lah coba pendapat ka kiai. Coba nyaho. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sia ieu. Oh, alhamdulillah. Deuk. Yuk, minum. Enaon tuh kula dek berobat ka kiai. Enaon tuh. Kula ngridit mobil ieu 3 tahunan ku ai ayeuna 1 tahun 2 tahun deui can kabayar. Ieu kumaha minta doana. Sakalian lamun sadek bayar nu mama ge nu mama. Ieu can kabayar, pangmayarkeun nya. Goblok teh coba. Ieu tolol ieu mama ya. Jadi aing ka babandulan ku nyana. Geus mah aing boga babandul, nyana leuwih buat deh babandulna. Tak agak ledek gitu. Tungtuna mah pentah. Eta lain kiai kos kitu. Duk bana tuh. Lamun urang awak puyeng awak gering ka dokter jelas rumah sakitna. Horenganan batin mah eta teh ka mursyid. Memantak eta guru tariqah kudu mursyid lantaran nyana geus usul ilallah bisa ngomean batur sebab kadeuleur rangka manusia ketika ria, ketika ujub, ketika hasud, ketika takabur, hubul dunia, hubul jah kanyahoan eta nu mantak nyana ngaulah-ulah ge resep dunia nyana geus henteu nu mantak ulah-ulah ge ujub nyana geus bisa henteu ujub nu mantak ulah ge ka batur hasud nyana geus teu hasud nu batak ulah ge hayang kalem ku batur nyanana geus bisa teu hayang kalem ku batur ketika cak kiai hei dulur ulah hasud cak tatanggana nya lagi hasud Mun aya kiai ulah sok hasud teh ya artina sirik pidik batur anu sugi urang ayeuna hasudan urang nu gering eta nu kitu tarana hasud dulur ulah sok hasud nya cak tatanggana nya lagi hasud nya lagi kamari ribut jeung adina lagi ribut kamari tuh mal bisa tapi guru mursyid nu mantak bisa ngobatan ketika aya pasien nyana mana geus teu aya nanaonan di jero hatena hiji be Allah eta kan nah ieu kan Kangjeng Nabi Musa
Nabi Rasul boga mujizat dakwah dibawa kaumna ke negeri Ariha. Ketika berangkat titih ke Ariha, maka persyaratan cek Gusti Allah hiji syarat teh kulu hittatun, awas kudu maca hittatun ya le minta hampura ka Gusti Allah. Dua wadkhulul bab, asup ka lawangan sujada togol mendek. Nomor katilu dipersilakan ke geus datang ka ditu wa kulu minha haitsu syi'tum, geus datang ka ditu silakan. Aduh dihayalkeun hanya dunia habbatun bisyaratin ngesod lempangna leuwih teuing. Akhirna kan ditegor ku Gusti Allah, Musa persyaratanna tilu kok ieu kuarikeun mahiwal. Aduh Gusti abdi geus kurang kumaha capek. Lain teh dinasehatanku abdi teh terus dinasehatan, tapi memang buah kawarahna Bani Israil teh kos karari. Iya dipimpin ku Nabi. Atuh komo dipimpin ku Kiai Golkar. Pantes jak kiai na ge kos kitu. Cacak ku Nabi masih kena mahiwal. Kangjeng Rasul turun ke alam dunia diturunkeun. Kemudian manehna Kangjeng Rasul teh dakwah, kurang kumaha pamentana dicumponan. Cek musyrikin Muhammad kami daek iman tapi tuh coba bulan turunkan. Sagesa turun kena bagi dua, sagesa bagi dua kena maca syahadat, kemudian ngamprok deui berangkat deui tah lamun geus kos kitu ku kami kakadak daek iman. Mun kami bisa kos kitu kaula bisa kos kitu lare iman kami. Saksian cek Kangjeng Nabi Muhammad praktekeun cek Gusti Allah Jibril datang tonton ku musyrikin langsung bulan titah diawean ku Kangjeng Nabi kadi bulan turun set belah dua plak nu hiji asup kadi terus keluar deui maca dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah berangkat deui keluar kumaha iman maneh teu ka kaula bahwa qala rasul pohara sihir maneh Muhammad weh budak kawari sihirna pohara jasa hijab makos gitu ketika henteu diberi hidayah mujizat pajar sihir karomah pajar sihir pajar karomah dibalikeun tah dipimpin ku Kangjeng Nabi bege kos itu teh komo urang nu mata urang we geus sakadar sakula mah mata sakadar nyampekeun dulur ye bahwa main gapleh teh haram sebab eta teh judi geus susah kitu. Ketika liwat anu main gapleh bisa entah budak dulur ulah sok ngadu kotoknya lantaran ke orang bakal diadukeun deui haram hukumna ngadu kotok geus kula liwat aya nu ngadu kotok bisa entah budak ngadu kotok geus bae ngomong geus nyanana terus bae atuh geus asal ulah kadorakaan doang kapagi jeung pejabat ngaji geus ngade ulah sok korupsi ajunya na maling bae terus sabodo teu maka bagi nyana berarti nyana siap dipanggang ke di neraka beres geus sakitu tuh ya ieu hese jasa ngurusan awak bababari tapi ngurusan kolbu mah hese ya Allah ketika aya nu geus bisa ngurusan kolbu indah sebab naon jelema nu geus bisa ngurusan kolbu eueuh sekat jeung sasaha ge akur bae sebab kabeh makhluk Allah urusan pagawean jeung aktivitas urusan nyana mangan sakadar dititah sote dakwah ai dae ke narimana ente mah geus eueuh nanaon jeung sasaha bae ge akur bae nikmat kapanggih jeung sabae nu ngamanggihan ge akur bae ngeunaheun bae sebab laon eueuh nanaonna nu sugih datang teu pernah dipenta nu susah datang menta dibere ala kadar bae mah anu gering menta didoakeun yeuh mun teu cager bae tinggal kitu doang beres nyageurkeun nu mehkeun mah Gusti Allah. Itu urusan beres geus jadi geus kacumporan gawe nikmat toh lamun urang batin urang geus bulet ka Allah bae hampang engke kabaca nanaon situasi-situasi jeung jelema-jelema kanyahoan moal nu sok didongengkeun ku kulat ya itu teh Mbah Khalil Bangkalan waktu manehna di Tuban eta nyarakeun keur budak keneh eta mah kakarage umur 12 tahun di Tuban. Begitu keur salat maghrib balah mau masjid pinuh nyana seserian cak imam teh seserian saha eta budak baneng
Bandeng serina lain sakadar seserian biasa. Bandeng geus diancam bae ku guruna. Aing eureun tanya saha teh budak. Beres Assalamualaikum. Langsung lain wiridan nangtung. Siapa tadi yang ketawa-ketawa ngeganggu salat? Siapa? Cicing bae nyana. Ngan eta kudu di sisina. Ini nih. Ini yang ketawa-ketawa nih. Sini kamu. Kamu kalau sholat jangan ketawa-ketawa. Ini kan tempat sholat. Lagi ibadah kepada Allah. Jangan ngeganggu. Jadi kalau ngeganggu itu, satu kamu batal sholatnya. Kedua ngeganggu. Udah berapa kamu itu dosanya. Jangan. Lain kali jangan ya. Awas kamu. Kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya ngelihat Mbak Kiai katanya di sininya ada nasi. Ada nasi. Iya, ada nasi baku lagi digitu-gituin tuh, katanya terus mau makan. Saya kenapa? Makanya saya ketawa tuh, masa Kiai sih di hatinya ada nasinya. Emang Kiai keur endek ngimamanana lapar. Haju Kiai teh boga pikiran, aing mah moal wakadar sebab tas magrib dek ngariung. Tolol teh Kiai. Pan eta sarua jeung si eta. Kitu kan pikiranana. Eta Kiai langsung Masya Allah, katebakeun ku nyana. Hate aing, ya Allah ya Rabbi. Isi dah langsung ditekel eta Ki Holil Bangkalan. Nanti ke rumah ya, ke rumah ikut. Langsung diajak. Berarti lain jelema sambarangan ieu bisa jauhan kan. Mohon maaf. Oh jangan sama saya, sama Allah. Budak kene umur 12 tahun geus bisa kos kitu. Urang lamun aya Ki Holil kuari atupan di hate urang mah macam-macam kabehan. Macam-macam kabehan, macam-macam. Geus lain sangu bae di urang mah tuh. Katimus aya. Katimus cucur atuh aya. Urang mah isin nya naon sangu doang. Ayo urang apa? Ya Allah, ya Rabbi. Gegetas aya. Urang eta kajahoan. Ku ahli Allah mah kajahoan. Moal Ahmad anu embung ngamamun ka Imam Ghazali teh ya. Sehingga Imam Ghazali pan kaget bebeja ka mana. Kunaon? Kula ku batur mah dikiaikeun. Ayo, adi kula mah pan adi kula anak emak eta teh mah mum ka kula panggil coba mak. Panggil. Ahmad. Batur ngamakmum ka kakak sia teh pan kiai gede. Batur ngahormat sia teh rek ngamakmum kunaon? Henteu kunaon sih mak. Ngamakmum tuh moal mah. Emang kunaon itu? Getihan atena. Getihan. Oh, najis. Panai getih mah masa kula ngamakmum kanu aya najisan. Panggil deui ka sore Imam Ghazali. Adi sia ku mah geus ditanya. Aja kunaon cenah mak? Cenah najis sebab hate sia getihan. Atuh embung nya ngamakmum kanu aya getihan jan najis. Masya Allah. Ma ampura kula. Kula keur ijtihad hem kula. Keur ngaijtihad hukum head ieu teh ieu berarti kajahoan ku adik kula berarti luhuran adina ti heula kakarak deui hampura di dinya lah mulai Imam Ghazali ruda langsung ninggalkeun tempat 13 tahun ngalalana Imam Ghazali hayang husul ilallah santri masyarakat anak pamajikan tinggalkeun mulai ti negeri Tus cenah ka Baghdad terus ka dieu ka mana ka Mesir terus ka dieu ka Aqsa ka Yerusalem di Masjid Aqsa nyana di dinya terus bae di menara Masjid Aqsa cici me di kubahna tahunan nyana teh ibadah ka Gusti Allah terus ka Syria ka ditu 13 tahun ninggalkeun tempat hayang usulillah Imam Ghazali teh lain sambarangan 13 tahun geus usul geus bener-bener jeung Allah kakarak ku Allah titah balik deui nya ka negeri Tus di Iran kakarak deui nya ngajar pohara jasa kamari kula jadi kiai lain kiai ketika kula lain encan jadi ahli Allah kiai kula lalagaan hayang dihormat bae hayang dibere bae hayang diagung-agung bae ternyata horegadan kiai nu kos kitu kiai neraka jahanam Imam Ghazali sebab nyana nu ngarasakeun ketika jelema geus jadi wali Allah cek Imam Ghazali geus hayang nanaon embung dikiaikeun teh Imam panbol marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Fudhali DRS-nya DRS mandi ditegor
Bujang. Mending DRS nyaan menang meuli. Eta kan Eta kos kitu da naon eta jahanam eta kosna mah kos kiai padahal mah eta teh penghuni neraka jahanam. Ye, cak Imam Ghazali, saya udah sok nyalakan aing. Ye, cenah Ki Uci mah kos kitu teh lain aing. Sakali deui cak Imam Ghazali. Haju cenah, teu cenah. Haju kiai kumaha pikir, sia mesti aing mah aing. Henteu maksudnya cenah kiai kitu dan teu atuh aing kadang-kadang kitu. Imam Ghazali aing mah nyampikeun. Emang di lembur teh sok nyampikeun saralah bae Ki Uci mah ngaharamkeun anu Ki Uci mah neraka jahanam. Lain aing Imam Ghazali. Si anak nu salah. Tuh, kan? Cek Imam Ghazali. Ieu cenah tulah disampaikan. Endek bae aing mah nyampikeun. Endek bae mah sabodo teuing wasia bae eta mah. Manya ya ceramah make DPR. Kira-kira budak tama alabatan Abu Jahal lagi bapak nadi Abu Jahal tama belah ditun Abu Jahal 2 kilometer lah. Ya Allah ya Rabb. Kumata kesalahan umat Kangjeng Nabi Musa kaum Bani Israel ketika titah hittatun endahan habatun ketika titah sujada endahan yazapuna ala astarihim kumaha فأرسلنا عليهم رجزا من السماء bangka warahna kaum Bani Israil tenurut ke Gusti Allah dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa. Gusti Allah murka ka kaum kamurkaan Gusti Allah maka Gusti Allah nurunkeun siksa fa arsalna alaihim rijza siksa ku Gusti Allah turun di langit langsung berbentuk seuneu ditambahan ku angin. Wah suasana panas nembus langsung ka jantung percis kostoun sing gelepak jelema guplak parai sabaraha seketika eta anu paeh wa mata bihi minhum fi waqtin wahid 70 alfan seketika eta kena paeh 70.000 manusia gelepek kabeh kostouna blah turun ti langit fa arsalna alaihim rijzam minas sama kunaon ieu bima kanu yazlimun lantaran nyana zolim kadirina dibere nikmat lain pakai syukur endahan pakai kufur dititah istighfar endahan diganti ku urusan dunia dititah tadarru ka Gusti Allah endahan takabur ka Gusti Allah dititah ibadah ka Gusti Allah endahan murkanya dan teu daek ibadah. Muhammad ingat anjeun ketika kaum Bani Israel dibere nikmat endahan kufur lain pakai ibadah nah bejakeun ka kaum anjeun Muhammad Kanjeng Nabi geus kabejakeun di zaman sahabat. Urang teu kabagian lantaran urang hirup lain di zaman Kanjeng, lain di zaman sahabat, tapi di zaman Ahok. Urang di zaman Jokowi ku hari kepresidenan urang teu kadengeng. Disampaikan ku para wali-wali Allah kamari ieu. Can ngadenge. Urang ku hari kakarak gadenge. Ieu ge kabeneran teu ngabesan poe Minggu ieu. Kakarak ngadenge. Nah ketika nikmat diganti jadi siksa engke lantaran kita syukuran jadi kufuran moal henteu ku Gusti Allah bakal disiksa. Kuari kurang kumaha dibere jabatan hiji nikmat dipake kufur ka Gusti Allah tungguan. Kamari ieu mah rada hararese urang dahar ge hese di zaman Bung Karno kamari gur-gur di dahar keneh bae. Ketela di dahar keneh bae. Eta anu gitu nandangder anu dicacagan dikaluhurkeun haju dipoe haju diala di dahar naon eta ngaranna tuh dasar sia mah beuki gatet nyaho aing kita tadi ge gatet kan aing ngadenge ti sungut sia Orang nyaho sia ka gatet. Di dahar kan. Masya Allah yang segala rupa jagong campur sangu eta teh campur beas ngaranna naon
Naon eta ngaranna? Gur-gur, cak aing tadi gur-gur. Ngamang keneh bae sia mah. Hese. Tapi kan saat eta mah nu ngaji di lembur teh loba. Asal maghrib dararatang kadinya lip jabar be jabar ba bate jabar tatu jabar satasa. Saya mata sinyar sia mata sia. Jauh nggak lembur, ayo coba ke urang maghrib kadinya di lembur mana bae ngarareja balik ke musola balik ke masjid adem perasaan nu diobrolkeun teh sakadar kumaha dituplak cabe bagus kumaha dituplak jagong bagus alhamdulillah belah ditu mah rada kena angin nu diobrolkeun teh sekitar eta Masya Allah ketika derep bebarengan urang derep asal geus ditita mah burong kabeh sawah anu kizaid tapi anu derep kabehan kebersamaan luar biasa. Menang 2 poe. Eta teh ngetem tah, heucakna teh heucak. Naon teh ngaranna teh? Sesa ngari teh tadi hadap. Ngagampung. Hararese jasa. Kebersamaan Masya Allah pohara jasa Haji bebejakan numogana ya kula tas ngagampung menang sabakul bawelos jak sia tuh coba ya Allah ya Rabbi papa pohara jasa terus dibagi 1 2 3 4 5 ka dia 1 2 3 nah ieu jang bawona ieu Haji ieu da dibagi dibagi terus ieu jang dalem ieu jang bibit ieu jang tuh dibagi rapi baheula mah Masya Allah kamari ieu teh zaman urang teh pertanian rapi barang ka dieu zet jual beli motor beli mobil zet bea kabeh beres beak bari mahmur imah jeung sumur doang wah kuari jadi santri Cinglu jadi santri Korea santri Cina santri Jepang mulai ngahanju-hanju kuari pemikiran geus berbeda tingkah geus berbeda segala geus berbeda aya kuari liwat ka lembur anu masih ngade ngaji kuari nu ngaji liwat ka mana lamun urang liwat ka mana ge kuari gara-gara ieu bae masyaallah narongton TV bae narongton TV teh dibere hobi jasa dibere di isuk datang ke berang datang ke sore datang ke peuting datang ke isuk deui aya anu henteu nyangu-nyangu aya anu nyangu jadi kerak kabeh lantaran pohoan nonton TV kabeh ngaji geus henteu deuk kumaha ganti supaya daek wari kumaha TK ganti ku TK bagus sakitu mah ngan niat nu beda baheula mah ikhlas TK mah kan kudu bayaran teu ikhlas hasilna moal beres keur ieu mah bareng maragaran ngaji bae gitu. Beres balik. Naik muka Quran beres. Geus. Sugan maredet henteu aya ge hiji 2 jang lampu doang. Geus bae beres uang minyak teh aya ge atuh mah nu peduli we nu henteu. Mun boga murid 100 nu peduli 5. Anu 90 ya Allah ya Rabbi. Atuh henteu bae. Tapi kan manfaat bersama baca Quran, baca kuari TK bagus ngan aya bloon mana bloon orok di pagahan manasik biasa orok lebay kalam lebay dek ira ka makana sia aya orok di pagahan manasik Haji geus beres teh pagahan manasik bulan yang akan datang kita sama-sama ke Pondok Gede untuk melaksanakan tawaf bersama dan sa'i bersama. Cuman harus naik bus biar supaya enggak hilang. Terus harus anu-anunya ongkos bus enggak mahal sih cuma 100.000. Karena anak kecil bukan 50 isinya 100 sudah enggak apa-apa. 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 berapa? Gegerahan atuh sieunan buta. Angel aing mah greget jasa. Lamun 200.000 jadi sabar duit. 20 juta kaditu cuman 3 juta atau 4 juta. Geus anu silemna sabaraha juta.
Ieu mah keur carita doang. Carita eta keur kakarakos gitu. Dan lain-lain sebagaian. Henteu jore palinter ngan mangpaatna. Sakitu doang. Sebab teu ikhlas, asal timbul teu ikhlas kiruh caina asalnya na kuku ceprakan di cai kiruh atuh kadituna kiruh. Mun kurang-kurang dilempeng-lempengkeun mah bahaya. Mantak masuk bae ka TK ka dina lempengkeun deui ku urang. Ceng, sia geus BTK sing adanya kudu ikhlas gitu ya. Urutan abah eta ikhlas teh lain tah. Tas nganasehatan anak aja urutan abah eta ge sarua. Abah mah cenah teh ikhlas, ada udak di balik batu. Cak anak bisa anta anak. Tuh ya ieu. Mantak disiksa ke Gusti Allah fa arsalna alaihim rizam minas sama'i bima kanu yazlibun. Parae bak. Kumaha kalanjutanana setelah paeh was alhum wallahu a'lam.